Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkan puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo sagala limpahan rahmat sareng nikmat hidayahna di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugia teras ngalir ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kaluargina, sahabat terdugi ka urang sadayana anu sami mahabah ka mantena. Hadirin anu abdi hormati, kabersihan nyaeta kondisi tempat anu bebas dina segala macam kotoran. Di Indonesia, kabersihan sok janten pasoalan anu teras berkembang sareng teu aya ujungna. Sagala macam kasus anu kakait kabersihan anu sok ningkat unggal taunna. Pasoalan kabersihan anu teu tiasa dikendalikan masyarakat sok ngalantarkeun kabersihan. Tempat micen sampah anu henteu pernah diangge sareng dirawat anu benar. Akibatna, sagala macam panyawat anu ngaganggu pernapasan dugi ka panyawat sanes anu nyerang sababaraha jalmi anu teu ngartos kana pentingna ngajaga kabersihan. Upami urang sadaya sok ngajaga kabersihan, masalah anu sapertos eta teu kajantenan deui. Dina hal ieu, pamarentah sareng masyarakat diharapkeun tiasa digawe babarengan tina masalah ngajaga kabersihan lingkungan, ngangge panerapan budaya cinta kebersihan. Hadirin anu abdi hormati, dugi ka dieu biantara anu didugikeun, hapunten upami aya tutur kata anu kirang berkenan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.